Pargi sadayana sumangga urang kawitan acara siraman nanging satu acana simkuring mundut panginten bantosanana sareng perhatosanana ka ibu-ibu sadayana sareng bapak di mana prungna ieu acara panginten supados ngobrolna henteu patarik-tarik margi ieu bade di video janten bilih ngaganggu engke kana hasil video anak panginten sareng supados acara langkung khidmat pangintennya hatur nuhun kana bantosanana sareng perhatosanana sumangga urang dikawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinarang syukur kajat ilahi Robbi anu maha welas tur asih ka urang sadayana anu mana mantena teu kendat-kendat maparin pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sareng nikmat-nikmat sajabina anu tan wates wangana. Anu mana salamena urang pasrah sumerah ka anjeunna. Dikawit sholawat ka utamian urang kucurekeun tur kecerekeun ka junjunan urang anu pangyong colangna saalam marcapada nu teu aya sanes lintang ti nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka karabatna, sahabatna, tug dumugi ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang salamina kaangken tur kacepretan sapaatna dugi kajaga di homil jaja. Amin ya rabbal alamin. Palawargi hormatin simkuring amit hatur simkuring nada widi tinunggali anu wening nada jembar tina manah anu setra bade ngaping jalana acara siraman paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih kirang sapagodos sareng mamanahan ibu bapa sadaya nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna dede simkuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina simkuring kajurungan panginten ku Ibu Rama calon panganten istri kanggo ngajejeran ieu acara. Sumangga urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu salah kaprah kangge kapayuna nya. Rehna siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng teu hiji pernikahan. Sanaos neng ena dinten ayeuna teu siraman oge enjing pernikahan tetep sah nya neng tetep tiasa lumangsung. Panginten siraman itu anu ilahar disebat adat istiadat ya. Nanging sanaos adat istiadat teu kirang mangpaatna kangge ka urang sadaya. Utamina mah kaoh kanengna calon panganten anu bade ngalih di alam lalagasan lebet ke alam kurenan atanapi alam rimbitan. Teras peryogi ka uninga oge rehna siraman itu dinu agama Islam teu aya nya teu wajib malih mah teu sunah-sunah acan. Ieu mah urang ukur mulasara adat sareng budaya Sunda insyaallah ke panginten dina prak-prakanana ge moal kaluar tina tetekon agama sareng dari agama. Salajengna dina acara siraman ieu aya sababaraha acara anu baris nganteur ke acara pokok. Di antawisna aya nu disebat acara ngecagkeun aisan. Naon atuh cenah ari nu disebat ngecagkeun aisan teh? Sumangga urang diguar ku urang sasarangan. Ngecakeun aisan hartosna nengna ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budak ais pamungkas tinu jadi bapa kanu jadi budak nengna ayeuna tos dugi saageng kieu geus jalugjug jangkung geus bisa mulangkeun cinyusu nu jadi indung ku jalan kumaha geus bisa mulangkeun kanyaah bapa ku jalan kumaha da geuning nengna rumaos dugi kadangat ayeuna namung saukur tiasa ngarerepot wae ka mamah ka bapa pohoak sesentak ngabohongan kanu jadi indung sareng bapa kari-kari ayeuna nu geulis parantos dewasa tos waktosna mulang tarima ka mamah ka bapa geuning kalah ngantunkeun
nyorang hirup rumah tangga sareng caroge pilihan neng. Nah apa nyangka teh salamina bakal sasarengan we sareng mama sareng bapa. Ketika besok nengna dihadapkan dengan akad nikah, lepas segala tanggal waler menjadi indung sareng bapa. Nu geulis enjing bakal aya nu langgeng tanggal waler nyaeta caroge neng. Kitu deui mama sareng bapa paralun simkuring sanes bade mama tahan ngojai kamari ieu mah pangintennya mung saukur panalek. Nah tos dugi ka mana mama sareng bapa nyumponan ka hoyong nu janten putra. Nah leres mama sareng bapa teh tos luas ningalina senama cakal hirup sorangan. Nah leres mama sareng bapa teh tos wareg ngagalentoran nyiuman bari nyebutnya akan jadi budak moal aya waregna dugi ka irha we oge nya Pak. Tapi tos waktosna tos ugana kedah papisah dabongan bapa dipercanten gaduh putra teh istri jodoh pati bagja cilaka sadaya aya nu ngaturna urang teu tiasa mumpang kana kapal lain eta panginten nu disebat ngecageun aisan teh. Lajeng anu kadua aya nu disebat ngaras. Ari ngaras teh asal kecap nama tina raas. Ari raas teh cai dina walungan anu deetna mung dugi ka mumuncangan. Upami dilarapkeun dina basa Sunda mah raas teh reueus keuna ku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng anak sorangan kanu cikal nyaah ku cikalna kanu bungsu nyaah ku bungsuna kanu soleh nyaah ku solehna jeung sajabana engke di mana natos ngaraoskeun na seueur lepat ka mamah ka bapa urang tepangan geuris urang diwasuh dampal sampeana mudah-mudahan ngajantankeun hiji sababiah lumungsurna pangampura Gusti ngalangkungan pangampura nu jantan indung sareng bapa. Teras ge aya sesi di mana nengna cumarios langsung ka mama ka bapa geura nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun doa restuna engke diwaler ku mamah sareng ku bapa nya. Salajengna acara anu katilu ieu minangka acara pokok anu disebat acara siraman teh. Sareat mah urang disiram ku cai, hakikat mah urang siram ku pangdoa. Mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ku na ku ibu Rama ku sepuh sadayana sing ginuluran sapaneja sing tinekanan dikabul ku Nu Maha Kawasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kitu rupina mah wargi acara siraman anu baris digelar dina sonten ayeuna mangga atuh sing jadi cukang lantaran urang kawitan ieu acara ku ngaos basmalah sasarengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga nu geulis segera mayun ka mamah sareng ka bapa. Nengna urang mulangkeun deui paninengannya mangsa baheula nang keur budak urang guar deui carita lalakon mamah jeung bapa mangsa ngurusanna ti aalit dirorok ti orok paralun sanes bade ngabukakeun aibna kumaha neng nyusahkeunna ka mamah ka bapa ieu mah nyemutan moal ayana saupami teu aya mamah sareng bapa na ulah hilap kana teu mahwadi ulah hilap kana purwadaksi kantenan na parantos rengse sakola kuliah dugi ka nyangking padamelan ieu teh jasana mamah sareng bapa. Kapungkur nu geulis sok diaais ku mamah ieu aya sinjang nu jantan saksina ngageser calikna ka palih mamah pasikeun ka mamah sinjangan. Mama nanya pisan ka mama sono ka mama anjeunna bade nikah nalik bisa sareng mama rumusna omongne ka mama ais deuna sosoran sareng mama na gelis putra mama na bisa sono anu ya mangga ibu
ditampi sinjangna na lajeng di aya lilin teh minangka palitanya mudah-mudahan orang sing ditebihkeun tina bid'ah janten salami ieu bapak anu jantan palita anu nyaangan na ti awitna dikandung dugi kana gubrag ke alam dunya akhlakna agamana karegeregan hatena estuning dicaangan kuno jadi bapak ngageser calikna ka pali bapak. Bapak nagenya pisan ke bapak sama ke bapak anjingna bade nikah keulang teh bapak jangan lengkap doa-doa bapak. Gelis anak king putra bapak nah sing gerak sing tegak sing gede hati iya ya bapak salamin jangan ninggahannya bapak ditampi lilina mangga ayeuna bapak lalungsur pangetan ka sinjang pali panungtung sareng ibu cadak sinjangna sarengna urang acara ngecakeun aisan minangka ais anu pamungkas mangga pali ditu lungsur heula atos cekap di dinya bapak mayun ka pali dieu bapak sapayunan mama sareng bapak ibu dipengkereun bapak mangga sinjangna dirumpaikeun di ais deui wargi sadayana urang imetan acara ngecakeun aisan nu geulis na anaking kunaon dinten ayeuna hidup di ais deui ku mamah dicaangan lengkahna ku bapak radi ngageser ka tengah kirang paling bapana kirang tengah ibu kirang paling alhamdulillah nu geulis ena di ais deui ku mamah dicaangan lengkahna kuno jadi bapak ieu hartosna ti aalit na teu tebih tina aisan indung teu tebih tina panyaangna bapak teu tebih tina kanyaah indung jeung bapak poe ieu pisan hidup rek diecageun tina aisan lain hartina mamah jeung bapak rek ngecageun kanyaah anaking tapi rek ngebrahakeun hidup badenya orang rumah tangga saha indungna nu teu rido saha bapana nu teu bagja ya anaking mapahna lalaunan sadampal demi sadampal mangga Pak bismillahirrahmanirrahim lalaunan mapahna dinikmati raraoskeun kanyaah kaasih nu jadi indung sareng bapak lilina sasarengan petiluan bismillahirrahmanirrahim ya cekap cacap tugas bapak dugi kadangat ayeuna mangga teras diecageun tina aisanana mangga ibu tetehna majeng kapayun mama sareng apa ngarendeng dirangkul dua anak nengnya mayun ka mama sareng ka bapak dirangkul dua anak bager disun mamahna ku neng tembongkeun yan nya nengnya ka mamah dicium damisna bager sami ka bapak oge bapak dirangkul nengna punten alhamdulillah beralah anaking cekap rupina mamah sareng bapak lalinggih desa sapertos tadi bapak pangitan palika tuhu deui mamah palik kiwa neng masih dihandap masih mayun ka mamah sareng bapak rengse acara ngecageun aisan urang dilajengkeun ke acara kadua anu disebat ngaras
sakumaha tadi nutos diguar yen ngaras teh hartosna ngawasuh dampal sampean ibu sareng rama. Margi aya pidaun moal dihampura hiji umat lamun teu dihampura kudu jadi indung bapana. Sing saha jalmi anu tarami damel sumpah palsu tumut ka ibu sareng karama tinang tos kenging kabagjaan di alam dunya sareng akhirat. Aya paripaosna yen sawarga teh adina dampal sampean ingkang ibu. Kahade nu geulis mah munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Gunung mah sok rajen urug, sagara sok rajen bedah. Nak munjung kedah ka indung, da indung teh tunggul nak rahayu sumberna kabagjaan kebahagiaan. Muja ge kedah ka bapa, da bapa teh tangkalna derajat. Tikawit detik ayeuna na ulah rek neang dukun lepus paraji sakti. Geuning kabagjaan teh henteu tebih aya payuneunna mama sareng bapa. Sawarga teh horeng henteu tebih aya payuneunna mamah jeung bapa. Teras di dia aya sinjang 7 lambar anu tadi ditincakan di dampalan ieu teh sinjang rajana, sinjang kamemet mamah sareng bapa anu lambangna harta banda dunya barana. Tapi geuning pikeun nu jadi budak mah nembrak teu aya nu disumput salindungkeun nya. Mangga ayeuna urang tepangan deui mamah ti payun margi aya paripaos indung 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 lajeng bapa. Ngageser deui calikna ka palih mamah. Dicepeng pandangan mamah duanana sing pageuh. Neng na teu kenging tungkul tetep pamenteun mamah ditingali socana, ditingali raraina pun. Ieu mamah anu pang sering-seringna kahesean pun, anu pang sering-seringna kacapean, kasentakan, kabohongan ieu mamah. Tapi mamah nu pangheulana ngahampura deui. Mamah anu ngakandungna salami 8 bulan, bulang-buling nahan kanyeri, bobo teu tibra, calik teu raos. 8 bulan mamah ripuh ngakandungna, gubrag ka alam dunya teu sirikna dirawu di pangku. Lirna geus indog beureumna. Dimanapun sampai kapanpun walau bagaimanapun kanyaah indung mah moal aya duana, sanosna nyaman sareng rerencana, nyaman sareng picarogieun, mosa nyaman sareng mamah. Mangga daraoskeun, mangga ada orang buktoskeun kanyaahna ka mamah sampeana tanggeuhkeun kana lahunanna duanana. Nana mundur sakeutik, jadi nasalami ieu jarang mencetan mama, jarang usapan mama, mangga dipencetan heula sampean. Daraoskeun kacapek nu jadi indung. Salajengna urang diwasuh, salami ngawasuh sampean tekendat-kendat nu geulis maos istighfar. Astagfirullahaladzim. Mangga acara ngaras urang dikawitan. Sesengitan ieu hartosna sanesna kedah nyengitan sampean mamah unggal dinten, tapi sengitan nama kulawarga ku akhlak sareng kalakuan. Nah sing tiasa ngajaga diri, sing tiasa ngajaga kahormatan diri saupami tos tebih ti mamah. Mangga lungsurkeun deui sampean. Nak mundur teras sujud kana sampean mamah bari nyebab ampun ka mamah. Sampean nak sujud kana sampean. Lamun seuk mamah tiasa ngalumungsurkeun rebu-rebu pangampura, na ikhlas ridho mah kedah ngawasuh dampal sampean mamah unggal dinten. Asalna damang tina kecap doraka kamari saminggu kalangkung sabulan nu geus kaliwat. Hoyong wihan deui na teh meh teu seueur teuing dosa ka mamah ampun. Cekap bageut mangga. Na sasauran ka mamah geura nyuhunkeun dihapunten kedalkeun aya dina kerentes mamah.
ngapunten na segala kelupatan senang repot wae hapunten tajan tiasa mulang tarima didoakan mama saya sehat panjang Yosua yang walunya anjing enak berdilika sampai megat pilihannya jangankan doa restu nagalis anak umat hapunten pisan didoakeun si agung tebitin yang balani hendak sareng dijieun sing peparinan turunan anu soleh urang mama ikhlas mama ridho manggana ngobrageun masakanna kana lahunan mamah mangga mamah diusapan panangan hijina. Duh mamah abdi hapunten rumaos abdi tambelar ke mamah kirang sumuju nu heman kadiri abdi nu asih pinuhku asih dijaga didama-dama cekap negna mangga dirangkul mamahna harewoskeun kana cepil mamah atur nuhun mamah kana kanyaahna atur nuhun pisan kana kadedehna salami aminkeun sagala doa-doa anu diharewoskeun ku mamah anu tadi teu kungsi kakedalkeun sadayana beral anake hujan aya raatna kanyaah indung mah moal aya raatna dugi ka iraha we oge cekap damisna sapali deui ning pipinya satu lagi alhamdulillah mangga cekap mamah disun bun-bunanana taarna cekapnya ayeuna urang tepangan bapa nu tadi parantos ngantosan we caketan bapana dicepeng panangan bapa duanana sing pageuhnya nah teu kenging tungkul tetep pamentu bapa ditingali raraina ku nah ieu bapa anu indit isuk balik peuting dug hulu pet nyawa ngabelaan nu jadi budak keun bae bapa mah papanasan ge keun bae bapa mah huhujanan ge keun bae bapa mah balik kapoekan ge nu penting bisa nyumponan kahayang nu jadi anak ieu bapa anu pang teu ridho-ridona mun ningali budak ngecaskeun cioskeun kanyahanna ka bapa nana mundur sakedik sampeana tanggekeun kana lahunanna duanana jadi salami ieu na jarang mencetan bapa dipencetan heula diusapkan heula raraoskeun ka capek bapa salajengna urang diwasuh bismillahirrahmanirrahim digaringkeun pasihan sesengitan sami bapa ge titip na sing tiasa nyengitan nama kulawarga ku akhlak sareng kalakuanna margi aya paripaos hana caraka data sawala lamun anakna cilaka bapa kaca candak awonna cekap bapa mangga lungsurkeun na mundur sujud kana sampean bapa bari nyebat ampun na ka bapa ampun bapa ampun sampean ieu nu pang sering-seringna kahesean ku abdi nu teu emut di kacape
nyiar kipayah berang peting nuhun Bapak. Bapak imam di kulawarga anu kedah dipusti-pusti di dama-dama ku pala putrana. Cekap baget mangga nang cumarios ka Bapak geranyeunkeun di hapunten. Bapak nahyunkeun di hapunten. Silahyan ugi kabaktian. Mosna sok parepot wae. Sok ogo wae ka Bapak. Hapunten Bapak. Tajan tiasa ngabagjakeun ka Bapak. Kuna didoakeun Bapak sing sehat. Sing panjang yuswa. Sing waluya. Anjing bade nikah. Nah yang diwalian ku Bapak. Bapak sing ikhlas sing ridho. Doakan dihapunten pisan ku Bapak, didoakeun ke Bapak sing janten istri nu soleha tumut kanu janten jaroge insyaallah geus enjing baris diwalian ku Bapak ikhlas pisan, Bapak ridho pisan beranakin Neng sungkem kana pangkonan Bapak dicepeng panangan gubrageun masakan kana Bapak diusahakan beranaki gerak ayunan tuh kahirupan kamang Bapak ayeuna sanajan hidup sawah ari paneda Bapak mah tiis ceuli herang cekap bager dirangkul apa ngakuna harewoskeun kana cebe Bapak nuhun Bapak kana kaanyaan hatur nuhun pisan kana kadedeuna salam ieu kana alhamdulillahirabbil alamin dicium damisna Bapana hiji deui lajeng disesep bun-bunanan ku Bapak taarna ya cekap rupinna mangga nu geulis mayun deui ka payun. Alhamdulillah para wargi hormatan simkuring rupina rengse acara ngaras sareng sungkeman mudah-mudahan cai anu niiskeun dampal sampean Ibu Ramana sing nyandak kabarokahan kanggo neng enaknya di mana nengna enjing bade mayunan rumah tangga sing janten rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Salajengna panginten ke aya nu bade dikantun ku neng aya raina ade kali dia pari dia dede papayun-payun nah salikna ka dieu mayun ka pari ditu. Alhamdulillah dicepeng panangan apa cepeng-cepeng nah ieu adina batur ulin ti leuletik malah sekajeun parasean ayeuna tos sami darewasana geura silih titipkeun diri gerah silih pikanya da dulur teh aya deui nu hiji-hijina bilih salami ieu na kungsi ngarahetan hate nu jadi adi gerah nyuhunkeun dihapunten ka ade nyuhunkeun doa restuna. Tanyuhunkeun dihapunten. Anjing bade nikah. Nyuhunkeun doa restuna. Nyuhunkeun kedatang
Ya dek sing banget nurut ka mama ka bapak. Teteh titip mama sareng bapak. Alhamdulillah mangga teteh dedek sungkem ka teteh. Alhamdulillah ibu sareng bapak bagja didoakeun pisan ku dedek. Teteh sing pendak sareng amis maduna kahirupan rumah tangga cekat dirangkul dipeluk tetehna bager. Ibu sareng bapak bagja ngagaduhan murang kalih nu sakieu balageurna sarorehna bakal kabagjaan ibu sareng bapak jaga di akhirat. Salajengna cekat dirangkul duanana ka mamah ka bapak. Mangga Pak ungku sareng neng. Dirangkul mamahna, neng dirangkul sami bapak dirangkul. Anak-anak. Cekap rupina ayeuna nu geulis geura tepangan aya eni aya uwa di dia dipayun di sarangan ku mamah ku bapak penginten sama ku dedek nyuhunkeun pidoana supados enjing aya dina kalancaran. Mangga kapareh dia jalan apa deh. Teras ka uwa ka bibi geura pundut pidoana ti sadayana. Hayu nigang mangsa nu sampurna nu geulis bade diibakan ku cai pangdoa diapit ku ibu Rama mangga mapahna lalaunan salajengna wargi-wargina ngiring sapengkereunana. Urang bari mau sholawat sasarangan ya punya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mangga wargi sadana urang dikawitan anu munggaran panginten bade ngaibakan mamahna heula mangga mah nyandak caina pasihan kanu pananganna heula nya nih kana kana raraita kalayan nyebat asman Allah hidup bade diibakan ku mamah mudah-mudahan sing seungit lahir batina sapartos kembangnya amin. Lajeng disiramkeun ti awit mastakana sandrana dugi kasampean. Iya cekap neng salam ka mama hatur nuhun parantos ngaibakan neng salam bager disium mama disium dicium dan disium ku mama. Iya cekap mama ayeuna ngadegna sagedengeun neng kali ditu gentosan enak apa
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salah dengar. Enggak pamungkas saurang deui. Hapunten teu sadayana ngaibakannya sanesieun kuring pilih kasih hawatos pangantena bilih kabulusan janten cekapku kasepuhanana wae. Alhamdulillah. Salajengna bade diabdasan panginten neng ngadeg berhadap-hadapan papayun-payun sareng mamah sareng bapak. Mundur gelis kirang mundur neng. Apa mamah majang papayun-payun dicepeng tekona kuduaan. Mama sareng bapa nengna teu tiasa masihan harta banda makalan dunya barana ieu mah ngaji matang sangkan neng ulah hilap ibadah netepan nu 5 waktos poma ulah dikantunkeun nya abdasna sing leres sing tartib kocorkeun we teras tekeng saat-saat apana kirang meureun. Iya, cekap. Salajengna ayeuna upacara adat anu pamungkas nyaeta ngagunting rambut upami dina bahasa Indonesia mah. Upami dina bahasa Arabna mah tahalul. Upami saur sepuh urang Sunda mah neuteuk leuger meulah jantungnya. Naon cenah ieu teh hartosna? Ieu teh miceun simbol kaawonan, simbol hal anu teu sae, miceun sial dangkal anu aya di badan panganten. Kela ibu urang maos heula nya doa gunting rambutna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azli kulli saroti nuroy yaumal kiamah. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiap helaian rambut janten cahaya nyaangan di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mangga ayeuna ku Bapak. Mangga Pak bismillah. Iya, cepet. Dicepeng ku Neng. Terus Bapak kirang mundur, Neng picieun ka handapnya dibahekeun ka palieu ayeuna bagus padas ka. Dibahekeun we. Sadaya rambutna bismillah. Miceun sagala gegeuleuh kekeumeuh mudah-mudahan Neng sing pait daging pahang tulang berkah salalamina amin ya rabbal alamin. Aya keneh rambutna dipicieun Neng. Nah, gitu. Mangga di dieu aya anu bade disodakohkeun. Sinjangna anu bade dialungkeun nu mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua setengah, tilu. Kangen kusaha. Mangga ayeuna majeun ka dieu artosna dibukakeun, diawurkeun. Bade ka kaler, ka kidul, ka kulon, ka wetan, ka dieu cenah teu. Nah, siap. Urang
Artosna di awur-awur, awur-awur, di awur-awur kaheman, awur-awur deui. Oh seep. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki nu di awur-awur sing kagentosan deui manglipat ganda. Amin. Wargi sadayana rupina rengse acara siraman sakitu nu kapihatur simkuring ti Sanggar Seni Panghegar sareng Punan Hati tim biasi Sophia Make Up. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih seueur kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagi.